Oh, geran orang-orang ngolah daging. Geran ujang kabat amat manuk itu baik ge. Bayi do busak ieu berat lah. Ih, bapak itu kubrak ieu. Arek manuk itu berat, komo memang ngandung ujang 8 bulan. Datang ka sadek kitu aki-aki bangkel tangis kumisan. Geran. Ujang mana babaan sih ya? Itu di itu. Aku nanti dibawa. Mayu juga berat, cuma hal liwuk kan. Bawa terus serangan kali itu jo. Arek sakit itu berat sih. Aing mamar ban sia ti suruh dung berang jin penting jin berang. Atunya mah berang mah caang, penting mah poeknya. Bisa nembal sia ku ari mah ka aing usai bawa ayo. Ayo Neng, bantuan di sini ngalet. Iya Neng nusruk ini mah. Yuk Neng nu hampang be. Bantuan Neng. Kira bantuan tah. Bantuan doa bela. Oh, geus doa be abang keur hampang kita ku si ujang sar ujang. Anu nya beukeun kana dulu angan emak. Jangan ganggu bae oh. Geus aya tinggal ke tuman lamun dibantu-bantu tuman moal mikir engke enak. Neng mereka mana? Ada kapayun ah, Iya age sampe ada kapayun ayo. Nang lu. tengah repotkan. Itu tengah repotkeun teh naon. Beneran? Beneran ayo geus naik. Ayo kabur. Jepangan sih. Terus. Mama terus di mana? Matos di pasar kasep, ai maron arek ka mana? Oh, arek kapayun mah. Ari motor tas sege panti di sawah teh gede amat, bagus amat. Motor ieu, motor ninja ngaranna. Arek kapayun ayeuna. Nuhun. Eta kabogoh Marwan. Mohon ieu buku nama. Pan Marwan teh make masker. Sep, lamun arek ka mana-mana, lamun keluar ti imah, pantes Oh. aya penyuluhan ti bupati. Mohon. Eta masker diwajibkeun make. Nyaman. Demi keamanan, demi kenyamanan, demi ketertiban, mage nu tes kolot make bae masih yang di push up-keun, masih teu kuat lamun push up. Lamun Mohon. didenda mamah teu boga duit, pake kasepnya. Mohon, Tuh, mohon. tebogoh mah tuh. Tuh. Keur pake mana maskerna? Ayo, di sini. Kan neng kabogohna pagahan jeung kabogohna. Sanes mah. Naonna? Pemadikan. Untung mau ya. Nah. Eta bejaannya keluarganya, lamun keluar ti imah pakai masker. Kudu nghargaan urang ka pemerintah. Kieu ha? Mohon kasep tah. Cie. Ayo neng nanaonan cie-cie. Teh selfie mah. Mana? Oh, naik cie. Ini mah selfie. Mohon Teka mah. ciri. Pakai pakai masker makana masker eta dipake teka ciri pan kumaha eta. Sana. itu? Geulis make masker. Oh, mohon ge mah arek kapayun heula nya. Oh, mangga. Pan sia wanen A. Wanen A, mat mau pemajikan aing. Neng turun neng, kadi neng turun neng. Non sih. Ini tahan turun ya. Oh, ditahan turun bae. Pan neng calon pemajikan A meureun. Pan dijelaskan. Tebau gua kasih ujang. Tuh, kadenge. Pulang ayo ah. Ayo urang Aing ngomong ujang dulu. Oke, cukup. Lamun kieu carana mah deukeun bae ku sia, deukeun. Coba urang tolong si Ujang ke bener teh. Mana ieu? Astaga. Ujang, ari saker naon? Naon gitu, marah. Atuh kebal amat Ujang, aing menungguan hanggre muka balanjaan. Berat ragag berat. Berat duit ge masyaallah. Nasi kudu keneh dibabal ku aing kitu Ujang he, Ujang. Ujang. Sia Ujang. Neng tuh neng,
Siya mararabay tadi kayak ngabaca betul mah idokan anak buku berat sakit berat. Nah. Kamu aing ngarenakeun sia 8 bulan. Disau aing tandur tatong aing malaban sia. Ayo balik lah. Balik ayo tadi tungguan. Ayo balik. Ujang ari puran mah ditumprakeun. Ganeng mah ulah ngomong ieu masalah hate. Jangan ke mana? Geus cicing mah ieu mah urusan masalah hate. Mau bisa kolot mah cicing. Hari ke mana sih, Jang? Jadi hate aing. Oh, wow, untuk beli sate aing. Masya Allah Sia Mardi eta ceuli. Kak Ujang, sakit hati sama saha. Tuh si Jujung si Marwan. Tadi mau pemajikan AA. Katanya ditusuk-tusuk. Sabar aja ya, A. Neng, dia akan kasih Ujang. Bisa jaga dengion. Mama mau beli sate gitu. A, Mamang mau beli sate. Huh. Lamun teu geulis mau dikawin si aku aing. Ya kemana, Jang? Emang masih Jang. Jadi HP aing jadi HP. Bos. Ni utang nyari ate. Gampang ubarna, geus milu jeung aing hayu. Ka mana? Enggak segala bawa omong. Bek, Bos, ka mana? sia tungguan motor. Enak kantor si Ujung ulang. Nah, Oh, eta. tangguan motor siap-siap lupa tang ngacil tadi gue. Ah, bos. Marah aing ditinggal potong-potong. Ah, bos, aing ditinggal kursi. Potong demu tuh tinggal mana? Siapa aku yang ditulungan malah ngerengkas aing. Terima kasih sekali. Atuh suku sia bae eta anu kabelit. Anu lain ngalakeun kana aing ngarengkas nentu aing. Bisa omong. Sebenarnya nak mau aing ke mana gitu? Aing dipilih ke pengilikan pendukun di mana? Kabaran saya Jang. Arah rasa kuari. Asia mana rasa emang dukun bener lain dukun. Oh, berarti salah parman ya. Di sini kemana sebenarnya aing Enggak, bukan? enggak saya tutup aing mah ya. Tunggu sayu. Aing nyeret mah. Koyong amat lu lapar bae. Lapar anjir. Nah, lapar masih kebeneran. Kebeneran, ayo urut sa. Urut aing keur beuting. Terus ya. Heeh. Bener yo. Lapar aing. Ah. Enggak. Enggak ada MS sih mah. Bau. Astagfirullah, bau. Aing lapor sarua. Bau. Bau, tuhnya. Tuhnya. Bau. Urut kembali mah dong, nak. Kebal. Bau mah. Bawa apa besi ya meureun? Itu bener bae mah bau mah. Bau. Buang kemarin mah. Saya. Coba ya. Bau. Hari sih kan kamu kemana kita jauh amat dikulang keliling ke sawah ieu ai. Dina sia neangan dukun. Apang jaraknya mah, namun hayang lebih mujarab. Ayo ya. Ke kemana ieu sebenarnya? Mun hayang lebih mujarab. Uang muka. Uang muka. Atuh hooh. Kadieu na lebeungeut. Oh, salahnya. Oh, duit. Uang muka teh ya. Segera kena jantung. Ya. Weh. Hayang tadi bacakan aing kayak ieu. Ilmu pan beureum. Kepen cerah kada ku si Selpa. Selfie. Selfie gitu, oh, kan beureum. Ieu kena ngobeakan duit. Pugu. Di sedang. Kabe.
Gerak yang gitu mujarab enggak. Hanggeran ge tadi kayak nanya main gerak mujarab ya hanggeran gua nang. Gila antapi. Bek. Udah siap itu. Woi, Aya online nak nih ngoy nek di mah aing kali ya. motor di mana motor? Nganang mo, ngomong maaf man. Lamun sampai rengit Longit. aing mah teu bisa ngomong Eta betus dia ngomong Ieu mah contoh. Kembali aing. Segiran nih saya nih panas. Ayolah. Aing dekan terus si Ujang. Aing hai Iya ajak burung lah. Ayo burung, ayo. Ayo. Woi, kadieu. Lu sudah nurutan si Jawer saya tahu. Mana ini nanya ini mon? Nih no aing mah. Nggak saya kadieu. Honyo. Woi, Jawer, kala. Siapa langsung yang tadi kan ngajak aing gulingan itu parugu. Mang, mon, punya ngawek ka. Ngomong. Persia cina yang mujarab, Ujang. Apa melumpang antep parugu kadieu mantam kali mah dukun langsung. Pan hirup mah ulang kudu perih. Geus segiran hayang geus segiran ambung langsung ka ditu Dibayar duit nih 1 miliar geus segiran ka ditu embong ieu. Ayo, kunangnya lu halo, Karawat gini kana pemikiran he. Aing mah he. aing sebenarnya mah ieu aja. Bongo jalan. Pokok mah Oh, eta. Anu, mana sama nah. Aduh domba ngarujak ya ka aing leungeun. Ih, Bisa segiran ya. ayo. Kamana kitu mah nih sabenerna. Mah. Mulinin anai, na ngawekeun. Melilin deui. Oh, non nih mah. Geus ayo. Ayo. Iya, poe iya aing bakal boga pasien moalnya. Tapi ieu tina rarasan aing bakal aya 2 pasien datang ke dia. Soalna aing nurutin haseup. Haseup ngaleutik ka nooh, ngagedean henteu. Aro, power abang. Haro, kira-kira jam baraha ieu? Aya pasien tadi. Haseup mah ngaletikan deui. Kaget. Haseup trek gede-gede ieu leutik bae. Nan ieu? Woi, aing mah di dieu yeuh. Aing ieu. Tak kadeuleuh kenapa mah sakti. Siapa? Sakti. Weh, ulah dusun. Anan ieu. Woi,
Woi, iya nu dukun aing teh manehna? Aduh. Mana ini mah? Aduh. Tah, Bang. Naon ieu ka dieu? Iya, Jang. Mah ieu. Dukun ieu teh pan sakta. Sakti mah Eta. Sujud urang ka dieu teh geus nyangun, geus apaleun maneh mah. Manehna mah apaleun. Kurang percaya ieu laju nama. Tah, itu percaya langsung. Kurang. Oh. Udah susah denge. Nek langsung ditanya tah. Terus gitu deh. Cok mah. Sorangan bela ya. Sok penting naik selfie na beunang beku aing. Aing sih. Gimana no? Aing nyaho maksud sararia datang ka dieu. Neuk menta hayang geura sukses kan sararia ka dieu ge datang mah. Di mana sakti aya dukun urang geus kadi bae geus salah parman ku manehna. Emang mana ngomongan gitu? Mah, yang sukses ya no. Atuh mau Mah. apa sih yang sukses menangkan si selfie Mah. bener? Bener. Satur bae geus bener. Naon gitu? Dukun mah nih. Mak, Nih, dukun. lain kebon Majarti. Iya mah lain kebon Majarti. Iya mah kebon Teh Durwati. Ih, Yang tadi nyambung nanya. Segera ngomongin ke si Abah. iya bah. Iya si Ujung. Ujang, ujang. Cicing. Geus mending geura di Jampa. Jampe meureun. Oh, aing salah parman bae sungut aing mah. Ih, aing Kira-kira apa parman? geus kumaha Abah bae ieu hayangeun kasih selfie. Bisa ngajampena. Hayang kumaha ieu? Atuh maksudna pan sih hayang kasih si Ujung teh? Si Ujang. Atuh geus keur ngomong. Kumaha ieu? Neuk kumaha? Iya, Bang. Iya urang pan dipercaya kalau iya budak. Oh, Kita ke Abah lompatna. oh. Urang ngiri hate si Marwan. Kunaon? Eta pamajikan urang dibawa-bawa ulin. Si eta si Neng Selvina hang ka urang, hang meungkeut. Bisa henteu. Mah, hayang meungkeut kumaha? Meungkeut naon ieu? Meungkeut timbal. Sakti kan? Langsung paham bae mana nama. Si nu bener tuh mau aing ka dieu bener teu yeuh. Siapa hayang ka dukun? Kieu, bah, abang ngartin teh sih. Kumaha? Pan si ieu nyeri hate ku si Marwan. Si ieu pan hayang nyeri hate ku si Marwan. Dengekeun ge. Ieu lamun bisa mah ku Abah. Karena si Ujang. Dijampekeun apang si selfie bogoheun ka si Ujang. Tah, kitu eta Oh, mah. hayang geura bogoheun ka si Ujang. Sieun urang mah bising bunuh diri deui. Emang sih pernah hendak bunuh diri? Henteu, moal. Mun sebenarnya mah insyaallah moal. Oh, moal. Jadi si ieu supaya bunuh diri. Lain bunuh diri apang si selfie ngudag-udag si Ujang. Mudah-mudahan capek meureun batur udag-udagan bae. Aduh. Oh geus, kuari sia hayang kumaha? Ngomong ka aing, buntaskeun, curhatkeun ti dieu sia neuk ceurik bari nonggeng ge. Bari dieu bari cerita ka aing. Geus geura ceritakeun kuari di dieu kabeh. Geus geura ceritakeun mah sia. Pan si makasih eta aing boga masalah na. Geus. Iya, Bah, si selfie teh leungkeut ka urang. Bisa Oh. henteu Abah? Atuh bisa. Kok geus gawean nakonan? Oh. Buah takokak, buah leuwika, buah jengkol, buah bawang putih, buah terong. Cabe beureum lada-lada. Wah! Ngomong honyo, Bang.